Assalamualaikum Lur. Tah ayeuna keur moe ieu moe tai domba. Kerek di karungan, kerek sabaraha karung, kerek 7 karung. Oh, dombana diangon di dieu tuh, dombana diangon di dieu. Mahaja galengan tara di ari teh tara dicacar teh naon? Keur pangangonan domba ngabeh ngangon teh jauh teuing. Di dieu we cukup. Oh, domba. Tak, alhamdulillah jukut kamangpaatkeun. Tai dombana bisa manfaat. Ayeuna mah bisa keur papelakan, keur melak buah, bisa keur melak jeruk, anggur, ieu bisa keur melak naon deui tuh, sampo aya, waluh aya. Alhamdulillah manfaat. Kunaon gemukna? Nyaeta gemukna ku tai domba. Sakitu heula Lur di pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.